warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Asep TV dina acara kongres. Ngawangkong Teu beres. Tapi lagi mau beres di lamun beres soalnya acara orang geusan. Bubar jalan. Bubar. Wong ieu ayeuna teh minangkana mah menyambut tahun baru. Menyambut. Ayeuna teh kaping 31 Desember 2020. Sajam deui urang ngaliwatan ka 2022. Setahun ini. Kanawi Mang Asep gaduh resolusi kanggo 2021. Keur hayang boga naon ieu cita-cita. Saiki teu. Yang nambah. Jadi abdi mah sanes menyambut tahun baru. Jadi ieu mah mensyukuri keadaan. Ya, Keadaan. Jadi sebagai umat Islam anu kasebutna menyambut tahun baru itu sah-sah aja. Boleh-boleh saja. Nah, harus kita syukuri aja dulu yang ke belakang, dan untuk kedepannya kita melangkah lebih halus tibatan anu tahun katukang. intina mah syukur bini mah. Jadi mulai marewin Lain pas porwan. mundur katukang. Jadi re teh mundur, win teh si awin. Jadi si awin teh jalan Mundur. Bener-bener Lain embe nu jalan mundur, biasana embe nu jalan mundur. Nah, orang bukan cerita jadi gitu. Jadi gitu bukan cerita. Jadi kumaha Mang? Sok. somat cerita nanti. Ya udah ngaran sopan deui. diganti kok gue ya sekali ya. Rek diganti cenah. Nah, tahun 2020 teh si somat teh rek diganti. Jadi mumpung aya sajam deui waktu pakai nyebut ngaran si somat. Nanti jadi bakri. Kudu bubur bareng bodas memang. Kebutuh. Dewe ya. Acarana ngaliwat. Si somat di kebun teh aya domba. Embe apa domba ya? Embe, lain domba. Embe mah tukang kameramen. Nambe. Embe. Mama Jadi- bagong. Akhirnya ciri. Kali kamar maca anu milemkeun bebin orai. Embe domba bin orai. Ma, aku masuk YouTube. Kan aya di nanti artis teh mah Zainal Abidin Domba. Naon salana nyebutkeun embe domba. Bin orai. Pengertian embe jeung domba teh aya apa sih sebenarnya? Beda kan? Aya. Embe kan anu berbulu, domba anu itu teh anu domba Jawa teh deng naon Dibalik atuh. Semua domba berarti memang berbulu domba. domba berbulu. Di mana nanti berbulu domba. Semua berbulu embe kan. Ye, lajeng. Mata mundur, tadi kita kaman Mundur carita teh. Jadi kusabab eta embe mundur. Si somat kapal keluar. Si somat deuki pangseng carita tidak mainan geus gila. Sesorangan. Ah, kagok we diumpeskeun. Gitu. karomba. Karomba ya. Domba. Embe. Kopral meureun Nah, sabab manehanana boga salah gitu. Jadi ngadenge berita eta si embe teh utah-utahan bulan berikutnya teh. Jadi Kita mah Risian. aya ngeusi eta si embe teh ngidam. Jadi sering etah eta embe teh. Seueur lah. Seueur. Karena lewat sumut kan. Jadi anu boga embe teh Mangdarta. Nyusulan ka urang. Nyusulan ka urang panyuntikeun cenah.
ini tidak sah dong datang buru pada itu cenah itu utang-utangan wae terus orang teh anakna saha ya ternyata embekna nah ternyata embek ditanya ke orang bingung gitu kan jadi tanya deh nah nu karasa jawabnya embek nah nu karasa embek bingung orang barang apa gitu perasaan tadi masih gitu. Bude. Bude. Bud tadi atau bud Panggil lah panggil. jadi kita Bang Darta teh curiga ieu embe teh kekandungan Reuneuh caritana gitu namanya nanti diperhatikan dilacak nyawa detektif Konan lain ya. lain ujang ulu si ujang ulu itu detektif ayeuna teh nah nu kasebutna ujang ulu eta manehanana menyelidiki setiap gerak-gerik jelema anu aya di lembur urang ieu diselidiki kumanehanana ieu pokona patokanna saha sing jelema anu sering nolong eta berarti eta pelakuna sok nong embe eta hiji peuting ternyata kayak kuat ya si somat datang ke ditu ditewak si somat diinterogasi ente kunaon ningali rek maling embe apa naon itu Ceritanya kira-kira sampai jam 12. ini cerita bersambung ya ini juga sinetron kalau salah jadi begitu ditewak diinterogasi tengah aku manehana tarik disetrum di somat teh diukur di kursi listrik nah kursi listrik tadi dijual di Toha di Toha gitu eksekusi lah lampunya di Jaim pakai aki gitu tukang besar yang itu ada aki tanya akhirnya ngaku itu semua bahwa manehana Dibawa ke polisi nanti. bakat singkat cerita dibawa ke polisi we polisinya dadan dibawa ke polsek kan itu anggar wae tidak ketemu titik masalahnya saya kan kena sidang naik ke meja hijau tadi meja hijau itu terjadi perdebatan sewa pengacara itu terjadi perdebatan jadi urang mah teu salah anu salah mah domba Di sana. urang keur kieu embe mundur wae itu Nah, bingung Pak Hakim dengan Pak Jaksa di dinya. Bingung ieu kumaha memutuskan. Akhirna si Somade dihukum cambuk. Cambukna 50 hari. Hukum cambuk. Perjinahan. Perzinahan. asupna Begitu dipecut, pret tuh bujur rasanya. Dari si bujur protes kasih kanjut gara-gara si Ajun aing dipecutan cek bujur eta ngomong pecutan kedua cepret cenah goblok siapa ngeuna we Jun si kanjut teh lagi ngedek manehana na bela diri serangan tongan si anu dorong aing siapa mau aja aing tuh dorong bujur aing mau utang gitu mau utang gitu kan gitu Utaan Lesnar inget syaratnya. Lanjut. sangat dihukum cambuk 50 kali urang boga pamenta somatenya urang hayang nyaksian ngajuruna eta embe bisa wae eta embe cenah ditumpakan lain ku urang wae kan gitu bisa wae ku si podeng kan bisa wae ku komeng Etik orang mah Rita. Uluna wungkul.
pas bulan si Mbak eta teh si Soman geus ieu geus power kesang badak kesang teh isu. Soalna di pengadilan eta diputuskeun selain hukum tambuk, namun misalkeun kaluarna domba eta uluna jiga si Soman di penjara. Atau salah sahiji awak eta budak nu teu dikandung teh sarojeng si Soman organ tubuhna. Mun sarua si Soman bakal di penjara. Ya sama ini jero. Ini jok buka jok. Kayak Ini jok pokok orang. Nah pas itu bulan keseberapa domba hari ngajurun. Mbak, berapa bulan Mbak? Ayo. Belum mau kan udah pulang. 3 bulan. Jadi 9 bulan ya. Udah pulang kali itu. Tungguan. Oh, cuma 2 kali. 2 kali. TP itu pengen deh. Domba mah 3 bulan. Mendengarkan Iran. Begitu lahiran keluar sempurna kan. Turujun ceritanya. Keluar sempurna alhamdulillah teu jiga aing jadi somat teh. Keluar leungeunna alhamdulillah teu jiga aing. Brojol we kabeh. Be gitu. Allah Bentukna be. Be biasa. Biasa ceurik be. Oh yang geus nah berarti dibebaskeun cenah ke pengadilan. Begitu ngaleos. Seurik kan si domba bapak. Akhirnya ditahan. Gara-gara eta sekira. Judicial. Eta aya 18 detik aya 18 detik aya. Nah, Si eta Soman waktu gadabah teh. sama mati. Bari jeung gical teh. Hari anu keur viral mah kan MYD nya. MYD Nomorna MYD teh naon? orang naon lah gitu. Michael. Eta lah, orang mah hese aran. Da ieu mah MYD. Nonton. Michael Soman. Ina Kita Indonesia. internasional. internasional bisa wae. SI. PSI. Nah, anu tahun katukang dina tahun 2020 ieu teh loba nu viral, loba kajadian-kajadian boh politikna, boh sagala rupana, loba kajadian anu aneh teu urang mah. Jeung musingkeun di nama. Kudu ngoper Nambahan. punya cerita iya teh. Ieu rambutan dia. Ieu rambutan. Gini. Lain. Ngaranna dia di lembur urang mah ngaranna rambutan ieu teh main. Lamun di lembur eta naon ieu? Mana tebeng. lamun cerita dia bisa apa kan? Con. Lumayan. Nyai pertanyaan heula. Cerita apa kan meng? Model anu rek hajat nean hayam. Iya tah, iya. Nah, orang sebenarnya mah cerita ieu teh tadi bisa kejadian. Ayam. Pas nean hayam. Urang kan kunir ka ditu. Ti kunir nepi ka dieu neangan kandang hayam hesekna. Pagi. Teu wangi panggil. Belakang Nah, yang naon maksudna? Nean hayam. ayam, jualan ayam, jual ayam. Jualan Ya hayam. moal aya teh kudu dari ieu mah. Hayam manggilan. Jadi tuh anu belok ka mana teh? Meranggi. Maranggi. Tadi dinya. Eta anu jualan alus soalnya. Iya teh ya. Iya. Deh, cing aya hayam anu ieu teh. Cek pananyaan, orang hayang makan-makan ayeuna tapi hayam udah asli di Subang. Gitu. Emang caranya aku makan di Cirebon. Yang bedakeun hayam Hayam Subang, hayam tawat di luar Subang di luar Subang. Coba Kang eta cenah nu warna abu-abu. Coba dia colok urang cok. Ah, ini udah Cianjur gitu. di sana di Cianjur.
Dan beda kalah sana. Dia bisa nunjukin arah. Iya seru aja GPS. Si Batang itu nu bodas. Colok deui ieu mah di Karawang. Geus beak tah warna-warna hayam teh. Zaman tuh kita nu ieu teh. Bogana Teh zaman tuh. Tong maju wae atuh cenah abdi mah rek meser cenah gitu. Itu Cing atuh kira-kira we Kang rek meser hayam meser we hayam di mana wae cenah kan. Coba tuh itu tuh hidung. Sugana dia hayam di Subang cenah kan gitu. Dicoba teh bener hayam di Subang ya. Begitu. ide di sana kata kayak itu mah Ya asli beda. Kalau sana beda di mana. Teh sebenarnya ya sebenarnya 20.000. 20.000 25 tadi itu. 25 kilo. 2.000. Oh ngambek si teteh. Oh ngambek atuh teh menjualan ngambek mah. Teh batur ge. Kalabur gitu. Guru ngambek. Nah, kuah urang we. Oh ya. Jualan kali teh hasilnya di mana sih? Ya mah meng dongengkeun buju. Cok bola lain. Kayak nyawan. Itu nyaman aing mana. Aku masuk YouTube. Panas. nah kan bunga tuh urang mah atuh. Selamat sore. Selamat sore, masih bersama Asep TV di mana Be? Di mana gitu ya? Bingung. Nggak gua. deh, ada penampakan nih. Bagaimana saya bisa di sini? Tidak tahu. Hadir bro. Jadi bro, itu hak